Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu miwa Bapak Guru anu abdi dipika hormat jeung rerencengan sadayana anu abdi dipika cinta. Kawitna marilah urang manjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, nu luhur rahmatna serta karuniana anu anjeunna bikeun. Ku kituna urang iasa ngariung sareng di isuk dinten anu cerah ieu. Nepangkeun jenengan abdi Ginardi Yuka ti kelas XI MIPA 3. Abdi bade nempikeun biantara ngeunaan pentingna kadisiplinan dina kahirupan sapoe dinten, khususna salaku murid. Rencengan anu abdi cinta, urang sadayana tangtos ngaduhan mimpi. Nangning dina ngahontan mimpi anu urang impikan, tintang tu diperlukan usaha serta doa anu teu aya paturayna. Salah sahiji faktor anu mawi diperlukan dina ngahontal mimpi nyaeta naon anu urang pigawe ayeuna, serta sifat anu mawi urang perlukan haturan ngahontal impen urang nyaeta disiplin. Adakah anu terang naon eta disiplin? Nurutkan KBBI, disiplin nyaeta kataatan ka tata lantip. Nangning, tata lantip hentengan lumangsung di lingkungan sekolah, kala sakumna kahirupan urang, di bumi, di kira-kira bumi, di pertemanan urang, sarta di manten oge urang aya. Nangning, minangka siswa disiplin anu mawi priyogi nyaeta di jero kehidupan sekolah. Disiplin di masa pandemi ieu biasa urang pigawe perkawis alit. Contohnya, siram sate acan diajar online, merapikan meja belajar sate acan diajar, bergabung kalawan Google Meet 5 menit sate acan dimulai, serta sok ngahurungkan kamera. Kebiasaan-kebiasaan ini anu iasa nuwuhkeun sifat positif liana anu urang henteu sadari. Contohnya, pas waktos, tanggal waler, paduli, ngajenan batur, sarta sajabana. Margi eta, abdi ngaharepkan rerencengan sadayana mimiti ti ayeuna iasa ngabogaan daweung anu kitu. Ku kituna iasa ngabantun kabaikan haturan salira nyalira serta batur. Mung sakieu biantara ti si kumri, mugi biantara ieu teu janten manfaat kanggo urang sadayana anu ngudanguku, khususna diri si kuring nyalira. Ku kituna sakitu wae hatur nuhun ka Bapak Ibu guru anu tos masihan waktos ka si kumring jeung rerencengan anu geus ngadangu biantara abdi. Jalan-jalan meser aksesori dibaturan ku Abi Manah. Abdi permios undur diri. Terima kasih luhur perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.